Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo ditayuna tiasa napangan deui. Satacana dipedar dicarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Mugia sadayana dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina. Amin. Masih nyarioskeun akibat muja ka juring bagian ka 20 hiji. Ieu carios karya Mang Nyalira sanaos basa jan oge. Mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha alajengna carios mangga urang kawitannya muhun. Sedengkeun juha nurek dicangkalakna bari diminasa harita keur uplek ngobrol jeung Ceu Itoh pamajikana ditepas hareup kaayaan tebaroga perasaan nanaon atawa pirasat bakal aya kajadian nu teu dipihareup dina poeta nya duanana jongjon ngobrol wae saruka bunga lantaran usaha peuting tadi hasil gede pisan penghasilanna menang emas loba jeung pare saleuit. Sedengkeun anakna anu ngan hiji-hijina teh kur jongjon wae ulin di tukang jeung babaturana nu teu bisa katempo ku jalma sejen mah pok harita Ceu Itoh muka caritaannana. Nyaan Kang nya mati pisan wadal nu kamari mah Kang ngajadikeun hahasil teh beki mucekil bae Kang ngan hanjakal duh akang mah betega geuning bet wani ngawadalkeun budak Mang Diman nya anu tetuah teu dosa Kang. Nah taya deui jalma sejen kitu Kang anu jadi korban kitu cek Nyi Itoh anu jigana bae kakarak harita dibere nyaho ku juha ngeunaan tumbal anu mawa kauntungan leuwih ngeunaan tumbal eta nu mawa kauntungan gede ngan tetep Ceu Itoh mah kurang panuju hatena sabab ngadon ngawadalkeun budak Mang Diman nu teu tuah teu dosa. Nya ningali kitu juha seri leutik bari terus ngawalon kieu. Ari ngawadalkeun mah bebas Itoh, bebas. Ulah mandang bulu domeh ka jalma nu wawuh atawa bager kolotna Itoh. Yeuh, nu penting mah urang tetep hasil pamaksudan salamet jadi jalma anu pangbeungharna di lembur ieu teh. Beunghar geuningan yeuh ayeuna mah doh beunghar pisan. Tapi moal terus kanyahoan kitu teh Kang ku Mang Diman pan budakna diwadalkeun ku urang cek Nyi Itoh tetep melang sieun kanyahoan ku Mang Diman dumeh budakna diwadalkeun. Tenang Itoh, tenang, moal cek akang mah moal kanyahoan arek nyahoan nyahun ti mana barira oge deui lain urang sorangan anu bebeja. Mun bebejana ka Mang Diman yen budakna diwadalkeun ku urang tah mun kitu nyahoan pasti nya syukur atuh ari moal apaleun mah Kang Itoh mah jadi regreg ieu teh hate. Sok nya Kang nya sing jongjon wae kadinya. Ayeuna abi mah rek popola heula nya di pawon. Masak jeung nyangu Kang.
Nyan sok kadito ito. Jong kadito gera masak doh. Geus lapar kuring teh doh. Ieu teh doh hayang dahar ti tadi. Ngan omat pasakana teh doh kudu singeunah deui jeung cikro. Kawas pasakan kamari geuningan doh. Mantul, mantap betul kitu toh. Hah, pasakan abdi mah moal aya nu gagal atuh Kang. Moal mantak deudeuyeun deui. Benar kudu kitu pamajikan teh. Kudu bisa masak. Geus kitu mah cek itoh ngoloyong ka pawon sarta keprak-keprak masak jeung nyangu nyadiakeun keur dahar isuk-isuk. Sedengkeun juha jongjon wae harita masih ditepas hareup bari ngelepus udud daun kawungna bangun nu nikmat nakar. Hari panon mah anteng wae netep ka jalan harita teh ngarasakeun angin leutik ngahiliwir sedengkeun ari bibirna mah gegeren dengan ngomong sorangan di barung jeung seuri leutik sagara lupa jiga nu teu hideung kituna teh. Kieu geuningnya rasana teh hirup beunghar sagala aya mungguh nikmat. Taya duana ieu teh yeuh isuk-isuk bisa ngelepus udud daun kawung doh. Puan bujuran dah tuh nu ngaliwat beda deui jeung kaayaan di nagara siluman mah beda. Cicing wae taya aya kagiatan saban waktu teh doh eueuh beurang eueuh peuting bari tara aya nu ngeukepan sing horeng di alam manusia mah kieu geuning kaayaanna doh betah pisan. Waktu teh asa gancang majuna poe ka poe teu karasa beak poe tepung minggu beak minggu tepung bulan beak bulan ganti tahun doh teu karasa geuningannya. Geus 4 tahun kuring teh hirup bebarengan jeung si itoh tapi kek itu saha nu ngabring ka darieu jelema teh kek jiga tetangga salembur tamah nya arek naon ka darieu sagala rupa. Tapi itu jika Mang Diman nu saurang mah deuh. Aduh saurang deui teu wawuh sahanya ceuk keur ngarasakeun nikmatna dunya. Ngadadak kaget sabab ti kajauhan aya eleutan jelema nu muru ka pakarangan imahna. Jeung matak leuwih kaget deui lantaran aya Mang Diman sarta saurang deui mah teu wawuh manehna teh. Malah teu lila oge aleutan jalma nu lobana aya kana welasan urang geus tarepi kaburuan imah juha Kang Otang ngeureunkeun lengkahna sarta mere komando kanu sejen pikeun gancang ngeureunkeun lengkahna. Geus kitu mah katingali ku juha tetepan Kang Otang jeung nuliana bet ngandung kaambek jeung kaceceb dina cangkeng nyaroren bedog sagala iwal ti Mang Diman nu tetep henteu make bedog. Malah kabeh mencerong ka juha tanpa aya anu nyarita. Nya Kang Otang bungah harita hatena sabab juha teh tetela keur aya di imah teu kamana-mana. Tapi sabalikna juha teu burung kasinggung oge hatena mah nektu nempo tetepan warga anu samodel kitu teh. Aya perlu naon dulur-dulur doh rewas-rewas teuing ieu teh jol datang-datang pating polotot kitu nya aya naon ieu teh doh ceuk juha tumanya nu alanyar datang.
lanjut manehna turun kaburuan bari ngagilirkeun bedog nu disoren dina cangkengna. Kang Otang salaku wakil rombongan kadenge cumarita ditujukeun ka Juha tampak make tedeng aling-aling. Juha goreng sakabeh teh yo pangna datang ka dieu taya lain alatan kakirid ku ciki lain alatan kairid ku ciki kawawa ku cigolencang kadeuleu ka dieu tapi yo ka dieu teh ya maksud deuleu euy tangtu kawantu urang teh masih keneh disebutkeun salembur tapi teu kudu kaget andika teh euy Juha cek Kang Otang pungguh wanian jeung tandes nyarita matak pantes wae keluarga teh dipercaya jadi pamimpin di eta lembur. Tapi pan kuring teh can ngarti teh naon maksud anjeun jeung tujuanna arandika sakabeh bat ngadon ka Dario eta deui Mang Diman kunaon maneh bat milu kana eta rombongan teu ngarti kuring mah yang naon maksud ieu teh doh aya naon ieu teh cek Juha bari nahan geteran perasaanna. Juha sikepna jauh ka someah atawa dareh deh ka warga nu daratang jajauheun rek nitah asup ka jero imah mah lantaran bongana nu daratang oge teu make tata krama deui jeung kasopanan ngarombongna oge tareugeg jeung ciga nu rek ngajak ribut. Kang Otang ngadenge kitu mah beuki wani wae nyaritana malah jiga nu ngahaja mancing amarah ka Juha. Yeh teu ngadenge tadi teh yo datangna ka dieu teh lantaran arek ngajorag anjeun Juha jeung sakaligus ngusir anjeun ti lembur malah ngusirna ge rek ngahaja yeuh rek langsung wae jug sina pindah ka alam kaditu ka alam baka sia teh tumerapna ka Juha tangtu nafsu ngagugudug amarah teu kawadahan salaku nu boga imah teu puguh asa teu diajenan pisan ku Kang Otang nu kitu nyarita jelas ngandung panghinaan. Malah beungeutna jadi katingali beureum semu geuneuk nandakeun Juha mah memang kahudang amarahna. Paingan atuh si laing teh ngahaja datang ka dieu tetela rek ngajak ribut kieu carana mah Yang naon dosa kuring ka maneh teh euy? Naon dosa kuring teh pok caritakeun atoh sing jentre. Cek Juha jadi kasar nyaditana tur ngabagi pandeutupna ka unggal jalma nu aya di dinya sorot panona semu jadi hurung. Katambah deui di dinya teh aya Mang Diman atuh langsung wae boga sangkaan yen kaayaan warga kitu teh boa-boa dipangaruhan ku Mang Diman. Yah dengekeun Juha sia teh yeuh maneh hayang nyaho naon alasanna pangna kuring kabeh ka dieu rek ngusir maneh ieu teh yeuh alasanna ieu yeuh Juha yeuh maneh teh sabenerna mah tibeh mula oge geus jadi dicirian keluarga sakabeh teh euy deuleu yen maneh lain Juha asli tapi Juha palsu alias siluman bagong maneh teh euy panukeuran Juha asli nu boga niat rek muja ka bangsa anjeun sabab
Saha deui nu beunghar nu ngadadak di lembur teh euy. Iwal teh ciitoh nu beunghar teh. Anu dibobodo tenjo kumaneh juha. Usaha oge apan tepuguh maneh mah. Ari ayeuna kari-kari geus katoh yan tadi peuting di jero imah maneh aya bangong luncat terus lompat. Tah eta alasan kuring teh sekaligus bukti nu kuat pikeun nyangkalak maneh ayeuna. Malah loba deui bukti-bukti sejenna juha. Unggal diajak badami ngeunaan naluntik kaayaan ieu lembur supaya nyaho saha-sahana nu munjung ka Bagong. Apanan maneh juha maneh sok mugen sok tara datang jeung pangna kuring boga pamikiran kitu teh yeuh lantaran aya nu ngalaporan ti warga ti lembur sejen jeung sok aya nu ningali cenah ngudag Bagong berasna teh ka ieu lembur. Tah jadi sok we maneh teh ayeuna rek kumaha juha mun kieu. Ieu warga sakitu lobana moal cicingeun deuleu moal jeung moal rek ngajejentul tepuguh di dieu teh tapi geus pada saya diri pikeun rek ngarecah awak maneh. Tah ieu yeuh Mang Diman apal keneh maneh cenah kawawuhan maneh ieu teh ayeuna manehna boga perkara nu sarua cenah bener teu anakna diwadalkeun ku maneh. Maneh sia kudu tanggung jawab kana ieu kaayaan juha. Cek Mang Otangnya muhun ngamuk Mang Otang. Mohon Mang Otang ngamuk. Kurang ajar si Diman. Maneh tetela Diman. Ngunek-ngunek kaing teh ih. Bongka sangkaan teu bener. Wani mitnah ka dewek. Teu dewek mah teu ngawadalkeun anak maneh. Ku kituna moal dibere diampun sia ku aing teh. Sabab bongana maneh geus mangaruhan ka warga pangeus ieu lembur. Dasar jelema burung sia mah gelo teu waras otak teh Diman teu waras. Linglung kitu maneh teh Diman deuleu. Wah gunana pisan. Cek juha beki kuat dugaannana ku ayana eta kajadian teh pasti Mang Diman bibit berwitna nya. Mang Diman nepi ka buncelik panona meh bijil kabeh lantaran reuwas jeung keheul babakuna mah sabab juha teh tetela wani nyarekan ka dirina jeung nuduh nu lain. Juha maneh mah naha teu ngaku jeung teu nyebutkeun dia lembur aya nu munjung ka Bagong. Jigana mah nya nu munjung teh maneh oi. Bagong namanya cek Mang Diman ngahaja nyaritana semu hinis. Marane kabeh memang kucrut burung wungkul deuleu. Lalieur jiga nu mabok. Maneh mah kabeh ge dipodaran ku aing oge. Moal dibere ampun. Bongana ka aing geus nyebut munjang-munjung. Komo maneh mah Diman geus moal bisa balik deui ka imah. Kaayaan salamet cek juha kituna teh ngandung ancaman. Ngahaja sugan atuh warga teh jadi sari yeuneun. Ngadenge kitu teh Jang Soni ateuleun bibirna mun teu milu cumarita katambah didinya oge loba batur jadi milu kawanina teh nambahan gede. Malaya euy hartina maneh juha rek ngancam ka warga oge deuleu. Maneh moal narap ka aing mah da geus bukti peuting. Naon deui deuleu sia erek ngangles aing yeuh warga lembur nu sejen oge kungsi diranjah ku maneh dina wujud Bagong. Geuningan Bagong teh ieu yeuh. Hayu atuh wang siksa cek Jang Soni nepi ka nepakan dada
huntuna ge kekerot lantaran gemes hayang buru-buru ngarecah Mang Juha. Gandeng sia gandeng saha maneh ha? Wani-wani nyarita kitu ka dewek teh. Oh, aing nyaho ieu mah yeuh. Dulurna si Otang ieu mah. Aya nu can aya mangkluk anu lila di dieu teh. Kaharti ayeuna mah kaharti. Buah-buah maneh jeung si Diman sakongkol ha. Gawe bareng kitu. Mengaruhan teu bener ka warga ieu bor. Majarkeun dewek munjung ka Bagong. Majarkeun dewek ka Bagong dicirian sia ku aing maneh. Jeung maneh deui nyatana mah Mang Diman jeung Rosid jang Sony salaku jalma anyar pinanggih lain asli urang dinya. Joha Andika teh yo tok dewek mah teu pisan-pisan deui lo. Tapi sabalikna kuring teh sadar ayeuna mah sadar pisan. Berkat bantuan warga di Pangisi Lembur anu mere keterangan bener-bener Andika teh monjong geuningan ka Bagong. Berarti kuring geus dibobodok ku anjeun teh. Jujur sia teh nyebutkeun ieu lembur Allah nu monjong. Horeng ngahaja sia teh nya nutupan kedok sorangan. Buah-buah bener deui anak aing teh diwadalkeun ku maneh Juha. Sok ngaku sia mun bener anak kuring diwadalkeun ku maneh dipodaran sia ayeuna oge ceuk Mang Diman rei nafsu. Wani nyarita kitu sia Diman mana deuleu buktina kudu aya bukti deuleu. Eta caritaan teh sangeunahna wae maneh teh euy. Montong sok gagabah ngabacot teh montong gagabah. Abong kena bibir teu diwengkuh eta tetulangan sia teh Diman. Nyarita eungap bae maneh mah hayang dipalengpeng sia ku aing. Nempok kitu teh Kang Otang jadi gemes. Gerok nyarita deui tarik ditujukeun ka Juha. Tenjok kumaneh ieu naon yeuh. Sanajan ieu barang tepira tapi kuring nyaho bangsa siluman Bagong saperti maneh tangtu kacida ku sieuna ieu barang teh ceuk Kang Otang ngagorobok bari ngacungkeun leungeun kalayan nyekel nyere tilu nu meunang meungkeut. Juha katingali riuk beungeutna rada robah nya waktu ningali Kang Otang nyenyekel nyere mah eta kaayaan teh katingali pisan. Tapi Juha geuwat nutupkeun semu. Maneh mah geus nyieun pucuk teh girang Diman. Ieu kabeh pasti gara-gara maneh kajadian kudu ditebus ku nyawa maneh deuleu ceuk Juha muncereng ka Mang Diman anu dianggapna pucuk tina ieu perkara. Tapi Juha katingali ngalugas bedogna tina sarangkana nu masih dibeuleutkeun dina cangkeng urut meulahan suluh. Alhamdulillah. Ningali kitu teh Kang Otang teh cicingeun gancang merek kombando ka sakumna warga pikeun ngalugas bedogna masing-masing. Nya dititah meresat bedog ku Kang Otang warga oge rikat meresat bedogna masing-masing sarta maraju ka hareup pikeun tatan-tatan narajang kanu jadi lawan. Gancang wae ngarasongkeun deui nyere ka warga nu bagean nyepret Juha mun geus dina kaayaan ripuh. Nya keur kitu teh Kang Otang boga kayakinan tindakanna
bakal ngahasilkeun. Ya sakali deui omatnya tong poho mun warga lembur hasil ngarecah awak si Juha nepi ka rubuh geuwat kudu dicepret awakna ku ieu nyere sangkan wujudna robah jadi bagong saujatna kuring yakin sapinuhna yen nuker ngabadaga nangtung di hadapan maneh teh lain Juha nu asli tapi siluman bagong nu nyamur jadi Juha. Cek Kang Otang tetap yakin yen anu ngabadaga teh nangtung di hareupeunana lain Juha asli tapi Juha palsu. Nya siap lah Kang, tenang. Masalah ngarecah awak si Juha mah tenang bagian kuring. Tinggal jepret-jepretkeun lain. Kade poho, moal atuh tinggal jepret-jepretkeun wungkul. Keun ke geus ngajepretna wang cacag wae lah tuman. Cek eta warga sirahna arunggek tandaning ngarti sarta kajadian saterusna mah geus teu bisa dihalangan deui. Juha akhirna mah diraponan kulobaan bedog-bedog pating hariuk bangbaraan arek ngarecah kana sakujur badan diselang ku pating galero merek komando pikeun terus maju sarta tongtrangna pakarang seukeut diadu ngajadikeun budakna katut ceuitoh nu ditukang rareuwaseun jeung jadi caruring hak reuwas. Waktu kadenge nu ribut di pakarangan hareup disusul ku tongtrangna pakarang seukeut. Sora bedog anu tongtrang mungguh mata klinu kadengena awor jeung pating jorokna sora jalma patarik-tarik puguh geus teu sabar hayang gerak-gerak der wae nindak Juha ti tadi keneh kari-kari ayeuna aya nu ngomandoan puguh atuh sarumanget naker na rajangna. Malah Mang Diman oge milu ngahurup sabab Ujang Rosid dibekalan paneunggel bari pipikiranna mah tetep teu bisa jejeg cangcaya keneh kana eta kanyataan. Naha bener Juha teh munjung ka bagong ngan lain sakadar cek sangkaan wungkul der manehna engke oge jadi salah sangka mun tetela nya lahan. Jeung ku alatan kitu Mang Diman mah kurang kayakinan antukna panarajangna teu sahayuna wae teu make perhitungan nu asak. Sedengkeun Ciitoh katut anakna barang srog katepas hareup. Jadi pada ngaranjug kaget lantaran anu jadi salaki jeung anu jadi bapa tetela keur diraponan ku lobaan. Juha keur nu diraponan ku lobaan teh ngareret ka pamajikanna bari bisa keneh nyarita tapi jiga nu panungtungan. Itoh geuwat bawa budak tinggalkeun ieu patempatan itoh salametkeun diri maneh euy kusabab baktosna seeh. Aduh cenanya baktosna seef Ciitoh. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka-22 muhun. Mangking ce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.